Dina mangsa baheula di tatar Pasundan anu kacida endahna, alamna hejo royo-royo, lemahna subur, caina herang ngalir, sarta balareana hirup gotong royong. Tapi di satengahing kahirupan sakitu ademna, kadang-kadang muncung hul hiji carita anu nyambungkeun kahadean jeung kalaliman. Sapertos dongeng ieu carita ngeunaan hiji wanoja anu beunghar tapi sombong, sarta hiji pangemis anu teu kasampak ku panon biasa tapi mawa hikmah gede keur sakabeh jagat. Ieu carita teh dingaranan Asal Mula Si Tubagendit. Baheula pisan di hiji lembur subur di wewengkong Garut, cicing saurang randa anu kacida beungharna. Jalmi-jalmi teh nyebut anjeunna Nyi Endit. Anjeunna gaduh sawah lega, kebon bubuahan jeung emas anu disimpen dina jero tampayang badag. Hampir sakabeh warga lembur geus kungsi nginjem duit ka anjeunna. Tapi Nyi Endit mah teu siga jalmi anu tulus. Jalmi nu nginjem kudu mayar jeung bunga nu kacida mahalna. Lamun teu bisa mayar, harta anjeunna disita. Imah anjeunna dicokot, anak anjeunna dijieun budak ka sawah. Teu saeutik warga anu kabawa cilaka ku hutang ka anjeunna. Nyi Endit tetep we tenang, leumpang di antara nyeri jeung tangis, batur bari nyieun pesta pikeun dirina sorangan. Di jero hatena anjeunna percaya yen hirup teh kudu kuat jeung loba harta. Anu miskin mah dianggep leutik jeung teu pantes dibantuan. Tiba usum paceklik datang. Langit teu nurunkeun hujan, sawah-sawah jadi leleutikan, barudak mimiti kapiheulaan lapar, kolotna neangan daun cao jeung kai ngora pikeun dilembutkeun jeung dijadikeun dahareun. Tapi waktu sakitu hesena Nyi Endit kalah ngayakeun pesta 7 poe 7 peuting. Imahna dihias, dihanca ku lampu, minyak jeung kembang kantil. Didinya aya tari-tarian, tabuh calung, jeung kadaharan tumpuk kawas gunung. Nalika warga di luar ngadenge sora seuri jeung genjring, beuteung maranehna ngagolek. Tapi taya nu wani nyampeurkeun, anjeunna dianggap kawas ratu, teu bisa diganggu. Poe kagenep pesta datang saurang lalaki kolot anu pakeana nyaru, leungeunna leuleus tapi panonna caang kawaseuneu. Anjeunna nyampeurkeun ka lawang imah Nyi Endit bari nyarita, "Nyi, abi teh datang sanes pikeun narima, tapi abi teh hoyong ukeun mameun saalit kangge ngaganjel beuteung abdi." Terus Nyi Endit ngajawab, "Geura usir eta pengemis, ngaruksak kana acara pesta urang." Balas Nyi Endit ka lalaki eta, pikeun cenah pengawalna ngusir eta lalaki nu tadi. Tapi lalaki eta teu ngacapruk. Anjeunna nyokot hiji tongkat leutik, ditancepkeun kana lemah, dihareupeun balarea, tuluy nyarita, lamun aya nu bisa nyambut ieu tongkat tina lemah, hartina anjeunna masih boga kahadean. Tapi lamun eueuh nu bisa, lembur ieu bakal meunang hukuman nu asalna tina hate anjeun sorangan. Wah, sagalana dicobian ku Nyi Endit, ku pengawalna, ku para tamu-tamuna. Tapi eueuh nu bisaeun, siga aya nu nahan tina jero bumi.
Segera eta pengembara nyabut tongkat datang langsung dicabut. Bisa tina bisa eta teh langsung cai teh muncrat keluar tina taneuh ngagelebug teu eureun-eureun. Lembur disiram ku cai nu asalna teu jelas ngahiliwir kawas walungan nu kabendung. Imah rubuh tangkal ti teuleum, jalma-jalma kabur datang tu arah, tapi sagalana kasiram. Kasurupan ku cai anu bersih, tapi nyurupan rasa. Imah rubuh tangkal ti teuleum, kabeh ti teuleum. Tatangkalan imah-imah pokona mah kabeh yendit lumpat ka ditu bari mamawa emasna kungsi diamankeun. Naik ka loteng imahna tapi cai tuluy ngudag tepi ka luhur tepi ka loteng. Terus tungtungna teu aya deui anu nyesa iwal ti danau. Perkampungan anu seueur tadina seueur imah seueur tatangkalan ayeuna geus siga danau. Lamun cek urang Sunda mah disebut situ. Situ anu dina waktu harita acan boga ngaran, tapi jalmi-jalmi sanggeusna nyebat eta situ jadi Situ Bagendit, tanda tina harta anu nyebabkeun pataka. Nah, carita ieu lain saukur pikeun didengekeun, tapi pikeun direnungkeun dina sagala urang diajar yen harta teh titipan, kesalawasna ngajamin kabagjaan. Kabagjaan nu teu dibagi jadi kutukan pikeun diri sorangan. Teu sakabeh jalma leutik eta lemah, bisa jadinya utusan nu datang ngingetkeun urang. Welas asih leuwih penting ti emas, sabab ku welas asih urang bisa nyalametkeun diri sorangan jeung batur. Tong saleumpang ku rugi saleumpang lah lamun urang jadi jalma nu poho kana rasa. Tah eta tadi carita asal usul Situ Bagendit, hiji dongeng baheula anu sanajan kapanggihna ti zaman nu jauh, tapi eusina masih ngajarkeun hal anu penting pikeun urang kiwari. Carita ieu ngingetkeun urang sangkan ulah sombong, ulah loba tamaha, jeung ulah nganggep remeh jalma sejen. Beunghar mah alus, tapi leuwih mulya lamun beunghar jeung hatena bageur. Kusabab eta tong neangan kabagjaan sorangan hungkul. Lamun batur keur susah tong ngahajat lalajo, sabab bisa wae waktu nu datang mah lain rezeki, tapi hukuman. Harta mah bisa leungit, kakuasaan bisa ruksak, tapi kahadean jeung rasanya kasasama bakal langgeng nepi ka waktu nu moal bisa diukur. Mugia carita ieu tiasa jadi pangeling-eling keur urang sadaya, ulah nepi ka urang diajar sanggeus cilaka ulah. Ngahaturkeun nuhun parantos nyimak carita ieu, ulah poho like, komen sareng subscribe pikeun konten dongeng Sunda sejenna. Sampurasun hatur nuhun sareng mugia sagala kahadean salawasna ngalayat hirup urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.